Bismillahirrahmanirrahim. Mang Encep Hendriana Ustad Sontoloyo Ontolohon nepanganday wargi dina acara dakwah Islamiyah sareng sajarah. Di Tegal Pari di Cianjur teh. Cianjurnya. Nya di tempat Belut Putih. Benar. Patilasan Eyang dalam cager Muhammad Satari, Eyang Jaga Raksa, Eyang Abdul Muhyi, Eyang Arya Saring Singan anu jantan Belut Putih di Waduk Dharma Cianjur, sareng Eyang Ku Banteng Haji Abu Bakar di Munjul Goong. Lah, cing ari Munjul Goong teh kumaha teh? Tempat gamelan. Oh, baheula mah tempat ronggeng nonton, baheula mah aya Munjul Goong teh. Ronggeng teh di Munjul Goong, baheula mah. Ya sindena lila-lila meureun sindena dirubeskeun kana pake parepeh. Parepeh Waduk Dharma itu zaman Belanda. Bener. Jadi terus ngigal di Munjul Goong. Nah, tas ngibing, tas nyinden, tas naon biasa. Tah jadalakan ada gitu. Zaman Belanda mah pake parepeh Waduk Dharma gedong papaknya. Bener. Eta teh ronggeng. Ronggeng. Sabaraha hiji jeung apa? Ya ya sama duaan teh ronggeng teh. Duaan jeung parepeh teh, Pak. Iya. Ya Allah ya, gedong papak teh nya tempat kokocuran cai. Tapi da zaman lagi telilan itu ya nyokot nage. Paeh deui manehna ge. Nage pae. Yo hukum karma teh obahnya. Hukum karma teh. Wa may ya'mal misqala daratin khairan yarah wa may ya'mal misqala daratin sarra yarah. Yo Allah ya Rabbi, jadi Waduk Dharma kamu teh seueur parepehna apa? Parepeh, boba parepeh teh ya aya Waduk Dharma teh. Melak pare buahna pare, melak bonteng buahna bonteng, melak hade buahna hade, melak goreng buahna goreng. Urang kedah amal anu hade supados naon hasilna oge hade. Kitu tah Islam ngajarkeun, Sunda ngajarkeun. Tah komplek parepeh teh nyaeta di gedong papak, dilebakeun karamat Eyang Sapu Jagat Habibullah Gunung Luhur Desa Dharma. Tos akhir zaman ayeuna urang atos-atos sakedap deui imamah di baris sumping. Mang Encep Hendriana Ustad Sontoloyo Ontolohon di Waduk Dharma ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.